Dina umumna jalmi mah sok syukur teh kana nikmat dohir. Sae eta teh nikmat dohir ge. Jarang jalmi nu syukuran kana nikmat batin. Lamun urang syukur umum sadayana, urang nyukeun kana syukuran kana nikmat pamasan ti Gusti Allah teh di mana urang gaduh nikmat dohir. Ibu gaduh murang kali katampi lebat ka polisi. Ondang tetangga abdi teh hayang syukuran. Syukuran naon mah? Abdi teh murang kali lebat ka polisi hese beleke asup menjadi polisi teh. Murang kali jadi tentara hese. Alhamdulillah budak abdi mah teu nyogok tapi bisa asup. Alhamdulillah syukuran. Syukuran kempalkeun tetangga. Ceja syukuran sae eta teh sae. Ibu ngempal artos, gaduh artos 1000 kumpulkeun, gaduh artos 10.000 kumpulkeun, gaduh artos 100.000 kumpul, kumpul dipeserkeun tanah mimiti gaduh keneh tanah satumbak, terus 2 tumbak, 3 tumbak, deukeun ka 10 tumbak. Urang nyieun imah we. Kumpul kangge gaduh tanah 10 tumbak dibangun bumi dikumpulkeun we, nyicil teras tepikeun agreng we bumi urang teh. Ngundang we tatangga. Alhamdulillah tatangga abdi teh gaduh bumi ayeuna mah baheula mah ngontrak. Ayeuna mah alhamdulillah nikmat pamasan ti Gusti Allah. Baheula mah ngontrak teh milieur, ayeuna mah teu ngontrak deui tos gaduh bumi nyalira. Diondang ka tetangga teh senja syukuran gaduh naon? Gaduh bumi. Sae eta teh? Sae. Jadi ibu gaduh murang kali katampi diumpat di ITB. Nah, murang kali teh urang senja syukuran diondang tetangga. Sae eta teh? Sae. Caroge ibu naik pangkat sataun 7 kali teu kagok. Naik pangkat oge. Ondang tetangga pun lanjut naik pangkat teu kagok 7 kali nya ceuk bomongna. Dah naik pangkat tu ondong sae eta teh sae syukur wadkuru nikmatallah. Peng anjeun kudu emut-emut kana nikmat pamasan ti Gusti Allah. Namun urang mah dina syukur ka nikmat ti Gusti Allah teh karek biasa nikmat dohir kumpul can bisa nikmat batin. Gitu. Lamun nikmat dohir mah teh pada dipapantahan. Osok syukuran sadena oge minimal alhamdulillah mah. Gitu. Tapi nikmat batin jarang nu syukuran kurang boga iman. Padahal iman teh eta teh nikmat nu pang ageng-ageng nu kadah